Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun. Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi. Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua. Aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunya ieu manusia. Terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu. Tuluy anakan deui ke kembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan nisrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuariga aya di ditu. Anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wauh. Teu kira-kira wauh teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam, saya abdi malakal maut didongeng singkatna ke panjangna dihareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nggih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho me, hayang nyaho nyerina me kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira aja bebeja malakal maut DP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha ieu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Oh tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Embung aing nyobaan deui embung jak kieu. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus cek kana. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada aja paeh makan neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu mereka hayang seuri dongeng kos kitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis Kangjeng Nabi Idris neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok aju ka terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanana. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Ieu balik ka sorga. Atuh bebecade ke Gusti Allah bebecade. Teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Hayu. Balik heula cekeuna. Betah keneh cekeuna. Teu bisa. Geus ieu mah kudu indit bae kudu indit kajeng geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh. Ai ieu saya ieu.
Iya penghuni sorga bidadari jang saha ya jang jelema-jelema masuk ka sorga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ya Geus ya ini kan itu malaikat aing moal kaluar deui cak cenah nggak saya pada di dieu wae kajen kumaha ge deh aing dicarekan cak malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar we moal aing mah pan kudu pae heula geus aing pae kacaritakeun mah tetep pae Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek jana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya aduh urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh teu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen ada bidis keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngahaja meureun sia mah endek ngahaja dan beuteun jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tah ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup ngan ti turunan eta boga anak lah Nuh ti turunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutawsalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos di sundatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama Kelila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaran Nuh aslina mah Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun
cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cek Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah urang lamun inget ka dinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititaes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge azan marongkot Allahu akbar Allahu akbar bandeng awan teh sejudah dicocokan jeuli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah Nih Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata neul Avanza asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawean urang bogo kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata orang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakieu ge urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta istilah pokoknya si eta bae lah tuh ada kuah ya Allah iya begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjenengan mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut na bisa anjas tidinya boga golok
golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian. Eta lamun ngarautna rapi jasa, eta lamun ngerut rapi jasa. Jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Ieu urusan perkayuan. Bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekal kieu ye. Geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi pihang. Ditanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos kuari tukang batu. Ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ya sagala kutil batu gaya kutilan ya kurapna dipiceun sakena ya bisa ngoeng bener jadi bagus eta kuari tukang batu eta wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong ge kunyana di kitu-kitu geus teu meunang magi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set. Masya Allah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wa agung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaumi kaum kaula ubudullaha kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abadtum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tah geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting berang
Peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang. Alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna. Tama dakwah boloon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi. Beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol. Maknya dakwah sih kana bebenangan. Nah iya dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantak dakwah ti Bandung ka Tangerang, ti Tangerang ka Bandung, ti Surabaya ka Jakarta, ti Jakarta ka Surabaya, hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba lagi la as'alukum alaihi ajra, tementa buruhan materi, tementa buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran. Dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna, nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna. Ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah, nyahoeunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Gila Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan, Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjeng Nabi Nuh, ya kaum, wahai kaum wabudullah, sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin gairu, teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara, ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna? Qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, hei Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh beurang jeung peuting ngajakan umat jakami mah inna lanaraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang ngeuletik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung. Nu dijieun tina kayu jati, nu dijieun tina kayu waru, ya. Anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna? Berbagai kayu-kayu, anu seungit nu aya numpuk. Patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh, itu pangeran. Urang deuk lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diajukeun ka kantong. Cak Kanjeng Nabi nu ku blon-blon teh.
pangeran mah ge ngatur, lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha? Dibawa penyelamat kan nyana. Mun sian ngising atuh milu ngising. Tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga. Ngalalaga kaumna. Tetap noh, eureun dakwah. Innal naraka fi dhalalin mubin. Kaulah nu maneh capek aing mah sasar sia. Ulah. Gas. Ulah dakwah sia aing bandingan bareng jeung kami kabehan. Ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih. Nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu. Ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan. Kanjeng Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya. Horenganan baheula ge kos kitu. Geus aya persamaan, aing diciduhan, aing dicarekan, aing dicaci, aing dimaki, aing dibunuh. Horenganan baheula ge kos kitu. Seuri Kanjeng Nabi hehe. Ya senyum Kanjeng Nabi. Masyaallah. Tuh kan. Cek Kanjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bil dolalah. Kaula mah teh lain sasar teh sasar. Kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin. Kaula mah utusan ti pangeran. Kaula teh utusan pangeran, utusan Allah Rasul. Kunaon nyasar-nyasar ka kaula, ngablon-blon ka kaula, ngaedan-edan ka kaula. Kaula mah rasulun min rabbil alamin. Ya dengekeun. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu srarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong Nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kanjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kanjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najau ya rabbi nuhan wa mastajabdalahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kanjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kanjeng Nabi Nuh di India langsung Kanjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kanjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kanjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India, Mesir, Pakistan, Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditama Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina aya lagi kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak, Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah
di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede parita. Kita tawaf Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam. Itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh? Gua Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masyaallah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu oreng manusia teh nu mantap. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teh aneh urang Irak menyaritakeun perang nya nama teh sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabarak ratus kali perang ti baheula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu tama tuh lalakon nu baheula mah di dieu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sanjang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo. Urang mungkos gitu tereh datang ja teh tah. Asal ka Banten ge anteu moal kebal tah mah. Tukang sawo di lengkahan. Awan hese Gusti Allah ketika neuk menghendaki ka umat taker mah jarangkung gede baheula aju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang
dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang, perem. Bentak di dinya kan. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulus sorangan. Wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu. Tilu kata manya bisa hiber kos gitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu? Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dieu, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cel deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisahna 12. Tak. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600, sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai, kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril? Urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ja eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai.
ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika salat asana bareurat amat neuleuh nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh kaula mah tapi hayang datang bae cidala ke Kanjeng Nabi Nuh teh ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin set ti India datang ka Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plek ka dieu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek aduh jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah daekeun jeung teu daekeun urusan aing urusan umat siapa dakwah we sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ye santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru teh geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bae indek mah ketika urang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urang na bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanya embung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teh dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtungna mah eta aya kiai nu kos kitu ulah mun aya tetangga urang ditu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya ku uci moal aing mah moal kajian kuku kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid dah
aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kacelik kula nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh cerik ngalih mantek Nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah kaum kaulateh laisa bidolalah teu sasar teu salah kaula mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum an jaakum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon Nuh ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan ieu teh kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula mah deuleuh maneh no jalain jelema bener aing mah deuleuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta ben 3 kali aing mah teu ngagujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak teh beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik
Jadi aing mah lain modal bae, lain dagang bae, anak pamajikan wabeh disita ku mitoha. Aju kuari atuh ingin mitoha anyar. Can kumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan lele sate, oh jahe nya tuh. Bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah. Urang can handako tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye. Ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun, dijejeleh, diedan-edan, digembel-gembel. Tiis sate Kangjeng. Kabelah dituna kumaha? Bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab.